Margi channel Getih Sunda kumaha daramang dina siang ieu. Banggi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangdayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipiharap simkuring siang kalayan mami. Datang-datang landung Bang Brahmana. Carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas yang ieu bagian anu ka-28. Hanca urang katunda bagian ka-27 siang kamari. Nyariuskeun kayan Mang Samid sareng Suwarni ngaraos bunga kuka ketatamuan nyatana ku Denriana putrana Demang oge ku badigan nyatana Kang Apur harita nuju ngobrol. Tah kumaha lajengna carita mangga ujung ngadangkeun siang ieu tang-tang landung Pang Bebarahmana. Atur nuhun atuh Jang Apur pami kitu mah yak tos pisan atuh Mang teh ngaraos yakin ujang pinter di dapur. Terus atana pinter Jang Mang Samid bisa suri ayeuna mah bet dumadakan ngarasa bunga bisa wawuh jeung Kang Apur teh. Malah nyisuar ge ngadadak imut ngan teu wanita lah ngeluke tungkul. Telepat Bapak abdi mah purah di dapur. Malih make yang disebatkeun jongos abdi mah dapurah masak. Malih ayeuna ge tos emut ka dapur we teh da eta Bapak waas ku cai teh panas Pak. Nu pina raos poe yakin menang si panas teh yo. Ceuk Kang Apur bari seuri njol resep we nyemah ka Mang Samid teh teu ngarasa erah. Atuh mending ngarenjag Mang Samid teh lantaran carita anu nebet murid kana bitis. Gewat nyarita mani sopanaker daruma sategepiak ngaku ka Semah. Padahal mah Semah teh tasuhujanan kata mah deui aya di kampung sarta di pagunungan anu hawana tiis jeung matak tiris. Aduh hapunten teuing Aden Agan mugi sing agung cukup lumur mugi jembar pangampura pun Mang teu rumaos kirang wiwaha sakedahna mata tamu teh ngal dihormat yang bet kalakah dibawa ngadongeng mu teu puguh sakali dihapunten kasadayana unjuk sumangga mun pun Mang bade nyagikeun heula Cipanas daya geus bakal kabulusan salira teh kawantu tadi teh tos kahujanan aturug-turug ya di pagunungan sakieu tirisna sakali deui hapunten nu kasuhun rumaos pun Mang teh talobeh. Bang Samid arita terus nangtung maksudna rek ka dapur rek naheur cai keur nyuguhan Semah. Tapi gawat dihalangan ku Denriana. Ih ke heula Pak, sawios ulah rusuh teuing. Kang Apur mah sanes saleresna, tapi namung sakadar banyol wae. Ayeuna mah ngelingih heula lah. Abdi bade tumaros deui teh. Atuh geuk Mang Samid ge diuk deui manehna rada kaget ngadengen caritaan Denriana teh. Selingkuh Suwarni ngarenjag di darumasa manehna ge bet kajongjonan. Tapi teu buru-buru disuguhan tamu teh. Tapi teu buru-buru cengkat da kala bingungan Kang Apur rada handeureun. Bade aya pikir saeunaon deui atuh Agan. Mangga geura saurkeun da diantos pisan ku pun Mang ge. Cik Mang Samid bari neuteuk. Ari bapak sareng saha bae di bumi teh. Semun mungkar dua pun anak we Mang mamargi teu gaduh di nu sanesna. Ataupun bojo tos lami tilar dunya janten mung duaan we di dieu teh. Da kumaha salajengna Agan? Mang Samid nanya deui. Oh kitu hawatos teuing atunya. Bet asa sami pisan sareng kayaan abdi di dayeuh. Da lain bapa wae anu hirup duaan teh. Sanaos abdi ge sami we dirompok temu duaan sareng pun bapa direncangan ku Kang Apur ku jalanan kitu ayeuna bapak henteu kedah repot masak urang sangakeun ka Kang Apur datos ahlina sawios bapa mah teu kedah repot-repot tak kitu maksad teh bapa supados sakantenane masakna naon rupi nu dipariugikeun tos aya di Kang Apur da ngabantun bekal. Dipinu sanesna mah ngadadake meser ka warung. Tah kitu Pak. Tah leres kitu Bapak. Keun wae ku abdi masak mah. Da abdi mah yeuh tos apa pisan kana kaayaan di dapur teh. Kumaha di dieu aya warung Pak? Kang Apur milu nyarita panon molohok ka Mang Samid. Aya warung mah Aden Agan.
banget hari gitu marupi langkung sae pamit gitu mah beli pasakan pun emang makirang juga makan maklum datara biasa masak pun emang mah keterang kang tuang namena banget tuh jangapur urang ka dapur sang emang bilih peryogi ku bantuan timang da ari nyali rama bilih kago cik mang samit bungaheun pisan lantaran geus tetela sembah teh teu ngaesekeun boga imah malah mabet mata untung mangga mang di kantun heula den akang bade ka dapur yo cikang ngapur bari nangtung panonna ngaret ka den Riana nuju imut sok tukang sing tenang ge masak nanya demeureun sagala ge sadia tapi ulah hilap kang kuda rolisona bilih kesaleun mangga aden mangga leos kang apur ka dapur dibarengan ku Mang Samid anu bangun bunga pisan lat bae poho kana kasedih jeung kasusah nu tadi mah bet ngadadak asa kahibur ku kadatangan Den Riana ari Den Riana harita teh carikeun di tepas dibarengan ku Nyi Suwarni nu keur ngaluk tungkul semu bingung lantaran teu puguh rarasaan ari rek indit bisi mena kasinggung manahna ari rek di dinya bae teu wani nyang haripanana lantaran bisi kalakuanana teh saluyu jeung kapalaimena atuh mani asa teu napak diuk teh Nyi Suwarni asa kasiksa nganukurna roweco dina hatena nya kudu kumaha atuh aing teh diuk wae di dieu era jeung sieun bisi kalakuan aing teh sopan atawa matak ngerakeun ari rek indit ninggalkeun semah be tanda teuing gorengna ninggalkeun tamu mangkaning ieu mah menak kudu kumaha lamun geus kieu renghap Nyi Suwarni narik napas jero manehna jiga nu singgah cicing di dinya teh sedengkeun Den Riana harita teh damana nu teu bae ka Nyi Suwarni anu ngaluk tungkul mana Den Riana teu weleh neroweco ngupat ka Nyi Suwarni nu teu pantes aya di kampung lantaran kacida numpangna kawan Nyi Suwarni teh geus 2 minggu tara kaluar ti imah tara papanasan jeung tara liar jauh gawena ngan ngurus awak wae atuh teu mata kaget lamun awakna beuki alus teh beuki bersih jeung beuki cahayaan satadina mah hayang ngabungahkeun kanu jadi salaki tapi salakina jelema bodoh jadi teu ngarti kana kaya Nyi Suwarni kala dianggap jelema kotor jeung goreng patut asa kakara manggih istri nu sakieu geulisna cacakana ya di kampung ngan ukur disampaian ku pakaian anu sederhana kakara manggih istri sakieu gelisna cacakan di kampung nganukur disampaian ku bapakaian sederhana kumula menjigan Den Suheti anu raksukanana sing sarwa endah ditambah di ku perhiasan waralus mendidang danan teh jigana bakal moronyoil leuwih cahayaan leuwih gelis jeung leuwih lenjang tapi hanjakal pisan awewe sakieu gelisna aya keneh lalaki anu ngaheurikeun anu ngahinan mangga peruntah naha naon maksudna eta lalaki teh naha naon sababna make embung ngawin Nyi Suwarni sakieu gelisna apan ceuk aiman aya hareupeun aing teh gelis lain gelis populasan tapi asli pisan dan teu dipulas ku nu teu puguh tapi ku urang dieu mah dianggap goreng kala kadijieun tumbal cenah nan kumaha anu disebut alus mata kelieur mun teu nyaho kana jujutanana mah bakal salah sangka jigana dan dia ngupat ka Nyi Suwarni bari diteuteub kawas anu naksir kana kagelisan Nyi Suwarni serta hayang telek kana potonganana begitu teh labay taya cawadinana asal dosa lamun disebut goreng teh atuh mani rumeng hap Den Riana teh bet dumadakan teu wani nyarita kawas nu ngarasa paur bisi salah kecap nya kitu di Nyi Suwarni bet asa dupugu rasa paduduaan di tepas teh kawas munyang haripan jaksa tapi dia aya rasa lebar lamun nu kasep kabur mulih
Kadatangan Den Riana kawas kadatangan dewa sedengkeun hate Nyi Suwarni lilin nu kapanasan leeh teu kuat ngabatuk deui. Kasendih nu tadi numpuk dina ati ayeuna leungit aya urutna kaganti ku rasa bungah nu datangna ngadadak. Sarta aya honcewang jeung hariwang bisi nu gandang ka burumiang. Den Riana telir ibarat hiji endog bubureungna ditatanggeui ati-ati pisan. Bisi murag atawa peupeus sarta sieun kalingitan. Lamun leungit bakal handeueuh. Tapi ayeuna najan dah di hareupan oge beuteun wani cacarita. Lain embung tapi inggis ku bisi rempan kusugan sieun salah kecap nu akhirna matak ngirakeun maklum cumarita jeung menak mun salah mah matak dihukum bisi dibenduan. Dina hate Nyi Suwarni teh muji stakar kabekatamuna. Ari sabab keur kasep teh gandang katulug-tulug putrana Demang ti dayeuh tuguh we jiga nu kagunturan madu ka urugan menyan putih amis kariit matak geget nirgula jeung peuit bet matak hayang deukeut ngan hati Nyi Suwarni jadi ngaran cabang teu puguh cekeleunana sieun aya nyaah aya resep ge aya di ari sieunna bisi salah nyarita bisi teu siga jeung cacah bisi teu sopan bisi matak cawadin nungkul dapu guru masa urang kampung Baulisu nu jauh ka bedug anggang kadulag salilana ngotok ngowo di kampung bae. Ari nyaahna bet lebar ku kasepna, lebar ku gindingna, lebar ku amis imutna, bet paur teuing alah batan nangge endog bebereumna. Bisi murag matak rusak. Sieun ngaleos teu ngareret ka manehna, tanda teuing handeuleunna meureun. Ari resepna heueuh saha nu teresep atuh. Kajajakan gandang jeung Raspati salira jangkung arit kasep ngalempereng koneng dihias di kudang dosa nu surup jeung dedegan da bugu putra menak ti dayeuh teh bugu bae mani nyeng celak jiga bentang kaburangan mani hurung taya baturna nu matak moal matak heran lamun Nyi Suwarni resepeun teh katulug-tulug datangna tumorojog tan palarapan estu taya iber ti anggalna pugu bae matak ruas tapi matak bunga deui. Den Riana teh lalaki nu tos lami derenokeun ku ramana ka para mojang anu lenjang ka para istri nu geulis putra menak anu tiasa dangdan anu geus ahli ngurus diri tapi hiji ge teu aya nu matak nari kana ati teu nu matak ngagendam kana rasa hate Den Riana teuas alah batan batu tara purai ku nu lenjang tara luntur ku nu imut tara lilir ku anu geulis kuno kitu kanu kieu ge henteu kataji malah mabakat ku mindeng diamprok-amprokkeun betimbul ijid jeung cuak ka para istri teh jigana bakat ku mindeng teuing nu antukna jadi bosan tapi barang prok jeung Nyi Suwarni nu aya di pagunungan hate Den Riana ngadadak leeh nu tadina ngabatu teh ngadadak peurai lalaunan suru-seret debuguh rasa sumarambah ka sakulug jur badana pangaruh ati nu lidir matak garingging panas tiris karasana kana sakujur awak. Den Riana teu kuat ningal rarai Nyi Suwarni nu hurung lir widadari ti langit geulis bawana ngajadi lain geulis kaulinan lantaran dipulas diulas ales ku papaes estu saayana punten tara dipulas diulas ales ku papaes estu saayana bae bawana ti ajali ari awak jangkung leutik lenjang mata kabita endah bawana ti kudrat henteu lenjang ku sinjang henteu jeung kabaya tapi lenjang ku perbawa awak memang endah atuh maniraku jajantung Den Riana teh da ceuk rasana moal aya nu geulis jika kitu lantaran didayeuh maloba ge padinter ngome awak mapaesan diri sorangan selengkeun Nyi Suwarni mah moal ting aya waktu keur ngurus awak lantaran aya di kampung nu jauh ka dayeuh moal aya bahan kecantikan anu mahal sarta aya nage moal kabeuli. Maniratu jajantung Den Riana teh da ceuk rasana mah moal aya nu geulis jiga kitu
lantaran di dayeuh mah loba ge palinter mame awak mapaesan diri sorangan. Sedengkeun Nyi Suwarni mah moal ting aya waktu keur ngurus awak. Lantaran aya di kampung nu jauh ka dayeuh, moal aya bahan kacantikan anu mahal sarta aya nage moal kabeuli atawa moal dibeli. Lantaran perlu kene usi pejit jeung tibatan kecantikan. Kitu ceuk pamikir Den Riana. Antungna Den Riana buleuda teh arek nyobaan nileuman hate Nyi Putri ngan samuehna ngagrentes heula dina manahna. Moal aya tungtungna lamun pahanang-hanang bae mah ieu. Malah salah sahiji kudu aya nu mimitian nyarita. Ari aing teh apana laki ieu teh. Mangin nu geulis lain sakali, meunang dunjang lain kakara. Tapi nah ayeuna bete bisa ngomong-ngomong asan. Asa kacida teuing mun aing teu wani nyarita teh. Asa lebar lamun nu geulis ngaleos teh. Nu matak jeung tibatan kabaru init mah leuwih hade urang ajak nyarita we ku aing ngarahwano. Rengah padil Den Riana narik napas kawas nu capek. Raina oge betrui paranas tiris. Jajantungna oge ratug deui asal sapisan rek tumaros teh. Tapi akhirna mah Den Riana kedal oge ucapna. Nyai, cenah terus neureuy cidu kawas nu seunggah. Ari Nyi Suwarni tengah jawab ngan minangka jawabanana cengkat meusan. Sarta panonna ngagilir ka Den Riana atuh truk dua panon bantrok. Ser asa aya strum anu sumarambah kana sakujur awak. Duanana jiga anu lilinieun, Den Riana ge ngaradak seugugup. Luka harita Nyi Suwarni tungkul deui. Jantung motah jiga nu hayang muncat kaluar, hayang miheulaan cacarita jeung nu kasep gandang. Hate tak gigur kawas nu uwar awur hayang kabur, hayang miheulaan ngobrol jeung nu herang mencrang. Tapi beungeut Nyi Suwarni kalaka euceuy bakat nu isin. Cerina asa panas asa aya nu ngaheap. Beut kitu perbawana asmara anu kakara surungan. Nu kakara rek bijil tina kandangna. Kakara ku bantrok panon sakali ge bet matak muliang panasiris jiga keuna ku peurah pana asmara. Nyai, engkang teh bisa wangsul ieu teh. Ari margi kapegat hujan ageung, katulung-tulung ka bejeng sonten atuh untuk kalakuan. Nya jomi-jomi we kumawantun ngiring leureuh di dieu sisugana di aku ku pribumi. Samalima sakantenan bade ngiring ngarareb sawengi. Margi lembur kang teh tebih. Nanging suksana skuramana di aku dihiap-hiap ge ari ku putrana mah henteu ditarik teu ditakon. Kawas anu teu ridho kalintang kang teh sedihna. Bet asa isin bade ngarareb di dieu teh. Gebeg Nyi Suwarni ngarenjag lantaran Den Riana nyarios kitu. Rai beungeutna harita euceuy. Ruas jeung era pacampur jeung sieun. Sok sieun nu kasep punduh. Lantaran teu dibawa nyarita ku manehna. Biwat Nyi Suwarni cengkat panonna nu herang jeung cerudeuk netep di ka Den Riana. Ayeuna mah teu sieun teuing. Lantaran bisi disebut teu ngaku ka tamu, Nyi Suwarni maksakeun bae ngajawab sorana laun tapi tatag. Duh, ampun teuing agan. Mugi gamparan ulah kagungan emutan kitu. Jisim abdi mah teu warantun teuing ngahalangan kana pangarsa menak. Bujeng-bujeng kedah nolak. Sanaos-naos ge teu warantun. Abdi teh kalangkung ajrih. Ingis batan maut hinis, rempan batan musat gobang. Abdi teu wantun tumaros sanes degig. Nanging bingung kepibasaheunana. Maklum abdi mah jalmi kampung bau lisung nu teu terang kana tata krama. Boh bili atas sasar lepat ngedalkeunana nu teh mana matak pondok nyogok panjang juga. Sakali dihapunten agan abdi teu wantun nyarios bili kalapasan teuing. Abdi alimi damel kalapatan kamenak. Nu mawi sanaos isin ge kapaksa we abdi teh cicing. Luk Nyi Suwarni tungkul deui rai cerina euceuy. Bet asal dina hate geus bisa ngamimitian nyarita jeung anu gandang.
ngan wae jadi rada paur jeung hariwang bisi caritaan anu bieu matak ngajahutkeun manah tamuna. Tapi sabalikna pikeun Dendriana mah maneh guligah manah asa manggih jalan anu ngemplong. Telepat eta teh Nyai. Daleres pisan kedah kitu ari jalmi anyar pinanggih mah. Maksud teh ka jalmi nu anyar pinanggih mah ulah buru-buru tingaku bili jalmi dengki nu api-api, bili jalma jahat anu rupa-rupa. Enggang dingah ningali Nyai nu apik turut hati-hati henti sologoto sareng jorok. Estu titirinti sarta tenang sareng asak sasar. Nuhun atuh ari kitu mah. Danguhun kedah kitu supados teu katipu. Kedah asak sasar asak rampak taliti heula budi parangina, titenan heula ulat lampahna, sidik-sidik budi basana, bisi lalaki andar-andar nu arek ngahina basa atawa nipu ujung ngarah. Dendriana neuteuk bari ibu ngagerenyu sedengkeun Nyi Suwarni leuwas ngadenge kitu teh. Horibet salah tampak Dendriana mah. Padahal maksud manehna lain nyangka jalma jahat. Tapi isin pedaku putra Menak barang diwaler kitu gewat Nyi Suwarni cengkat deui. Ari det Dendriana nuju neuteuk bari imut. Atuh bugu manis samar pola sama rampak. Surusar teh paruguh rasa. Manis ngeblak jeung sing saredet hate. Lingun jiga anu liliniun ngageter kawasnukeun aku setrum. Jantung sing kurunyud mata keleuwas. Tapi pok bae nyarita bari mando. Duh agan paralun teuing agan. Eta ulahnya nyawurkeun kitu. Jisim abdi teu rumaos gaduh maksad kitu agan. Abdi mah isin soteh sanes nyangki ka jalmi dengki. Sanes nyangka ka jalma jahat tukang ngarah-ngarina. Ampun teuing teh pisan-pisan. Cicing sate bawaning ku Ajri. Abdi teu wantun ngajak ngobrol ka putra Pangagung nu pinunjul. Abdi teu wantun ngajak debat sareng putra Menak nu jembar. Margi abdi mah ngarumaoskeun jalmi ti sisi nu jauh teu aya harti. Jalma desa nu teu aya kabisa. Jauh ka bedug anggang kadulag. Kurung batok teu aya katerang. Hapunten agan. Abdi mah cacah kuricakan moal kumawantun kagamparan nu luhung. Kitu ceuk Nyi Suwarni harita bari terus kumecrot nyeureyan ciduk. Kawas anu hanaang bae. Ari Dendriana mani mesem ngadangu jawaban ti Nyi Suwarni teh. Anjeunna ngaros kataji ku basana Nyi Suwarni nu teu disangka ti tadina. Da dinurutkeun sawanganna mah mun mojang kampung dicandak ngobrol ku Menak pantesna teh ngaleper bari jeung ngajawabna teu puguh. Tapi ari Nyi Suwarni mah teu kitu estu tatag sarta basana pikaresepeun. Dendriana ngahuleng bet bingung ku pijawabeun deui. Antukna kalah kamolohok we neuteuk kana beungeut Nyi Suwarni. Atuh jadi silih pelong. Silih reret, silih baredog ku kelet karasana sing saredet jeung sursar teu puguh rasa. Tuntuna maluk Nyi Suwarni tungkul deui. Teu wani patitip jeung nu kasep. Da sorot secana jiga nembus kana jantung. Betrisi bisi eusi hatena katingali ku putra Menak nu gandang. Hariwang bisi jantungna nu ratu gatohyan ku Dendriana. Dedeh teuing Nyai. Akang teh asa disindiran ari nguping urang kampung teh. Padahal mah akang ge da sanes urang dayeuh nu kada diugung-ugung sami we sareng urang kampung. Akang teh asa diteungeul deukeut asa di baredog pondok. Kasawuran Nyai teh jiga muji tapi nguji, jiga ngalem tapi nyelok. Nya hampura we akang teh Nyi rumaos tamuler ka rakyat. Sapamingkang Menak pinunjul matawa Pangagung anu luhung. Moal ting aya rakyat nu katalang sarakieu. Moal ting aya somah anu kasiksa. Apan ieu mah masih keneh rakyat engkang anu tunggara. Sarta aya keneh rakyat nu katalangsara. Teh hiji bukti yen engkang teh sanes Pangagung anu pinunjul, sanes Menak anu utama. Margi senangna rakyat teh gumantung kana Pangagungna. Maksudnya gumantung ka Pangagungna. Sedengkeun ieu mah aya keneh rakyatna anu barung keakan,
ate nyebang koreakan buktosna diri Nyai tadi teh nuju nangis balilihan silih hujanan ku Cisoca sareng tuang rama. Ieu teh jitawi sieun engkang henteu tiasa ngurus teu tiasa ngageroh rakyat. Tak kujelaran kitu akang terasa rada kasindiran. Pamugi Nyai ulah saalit manah. Sanos adi lembur ge ulah bingung, sanos adi desa ge ulah was-was, ulah kagungan emutan hina, margi dayeuh sareng kampung teh sami bae. Saur Den Riana manita tagnaker adu pugu Nyi Suwarni mani ngajenghok. Bet teu disangka caritaanana teh dihartikeun kitu ku Den Riana. Padahal Nyi Suwarni teh teu boga niat kadinya, lain hayang nyindiran ka Menak, lain hayang ngabudalkeun eusi hate ku jalan nyalahkeun ka Menak. Tapi bener-bener ngarsa ajrih jeung hormat sieun ngucapkeun kecap nu salah. Tapi kalaka sabenerna pisan ngedalkeun nu matak nyentug kana kalbu ratu, matak ngaruntagkeun manah Menak. Ku Den Riana mah caritaan manehna teh disangka nyindiran. Atuh teu kuat deui nyarita Nyi Suwarni teh da sieun nambahan salah, sieun nyinggung perasaan pangagung. Anu matak cicing we bari mikiran kayan harita sarta hatena langsung. Beti sangka basa nu diapik-apik teh kalaka nyinggung manah Den Riana, kalaka disangka nyindiran. Atuh sedih Nyi Suwarni teh ditambah di ku sieun dibenduan ku pangagung, sieun diseuselan ku Menak Nagara. Antukna berbei Cipanon bijil ngalembereh mapai pipi teu kuat dinahan ka sedih. Horeng kitu lamun ngobrol jeung Menak ti dayeuh najan bener ge salah bae. Nyi Suwarni ngarasa kaduhung geus ngedalkeun eta basa nu antukna jadi nambahan ka susah hate. Ari Den Riana barang ningali Nyi Suwarni nu nangis bet ngarasa reuwas deui. Manana ngarakacak asa boga dosa. Lantaran geus nganyarikeun ka pribumi nu hade-hate. Bet geus nyieun pikasedihkeun ka Nyi Suwarni nu dipikaresepna. Melangjeng hariwang sok sieun nu geulis pundung sarta reuwas bisi nu lenjang nyingkah tok nyarios deui kalayan ati-ati. Punten we Nyai. Engkang teh nu maos selepat teu gaduh kasopanan. Kala ngajak ngobrol kana susah, ngajak cacarita kana nalangsa. Sakedana manggang teh ngarti nu sedih ulah ditambih ka sedihna, nu nalangsa jeung susah ulah ditambahan ku tunggara. Tapi akang mah kalakah nambahan panyiksa, nambahan ka peurih ati. Hapunten Nyi, ayeuna mah akang teh terang Nyai teh nuju bingung emutan salaki Nyai. Sarta nuju nangis emut ka caroge nu kedah disembah sareng dipuja. Ari ieu bet kalakah diajak ngobrol ku akang. Hapunten Nyi daleres kedah satia ka caroge ulah bengkok sembah ngijing sila. Gebeg Nyi Suwarni reuwas deui bae lantaran Cipanon manehna teh anu bijil kalaka disangka inget ka salaki. Anu mani ngajeletit kana ati nyereset kana hate matak gudawang kana bayah. Suwarni reuwas di bae lantaran Cipanon manehna nu bijil kalaka disangka inget ka salaki atuh mendingan jeretit kana ati nyereset kana hati. Matak gudawang kana bayah reuwas suntaya papadana. Bet kitu jadina seri salah, cerik salah, cicing salah, ngomong oge salah. Nah kudu kumaha ari ngobrol jeung Menak ti dayeuh cenah. Mangkaning lebar temen lamun nu gandang pundung teh. Palang siang mal bisa tepung deui. Barang sadar kana hal eta gewat Nyi Suwarni cengkak. Cipanon disusutan serta negara-negara hatepok ngomong di karayan Tatagu. Agan abdi teh laras pisan jalmi warit, jalmi walurat, kokoronya sok malarat rosa. Nyatu soren teu isuk, jalmi hina wedalan ti pakampungan, jalmi miskin kasidahinana. Nanging abdi moal marok-marokkeun maneh sangkan tiasa sasarengan sareng nu jadi salaki. Da itu matos benten deui sagala rupina. Terus pisan abdi teh gaduh salaki nanging teu parok sareng batur.
tinggawitan dirapalan tepisan aya buktosna malih manu sumping teh kalakah palebe nu nyandak serat talak tu ayeuna ge haneut keneh dan eme tadi disangakeun ku palebe nu nganggap nungan sakedap pisan ka dieuna jiga nu alim ditaros ku abdi tak itu seraresna maagan hatur uninga wae. Cik Nyi Suwarni bani Sutan Cipanon percanten Nyai daleres kasaksi ku akang ge kahartos pisan upami kitu mah paingan Nyai mani nangis bari lihan da panginten handeueul teu cios kagungan salaki kanu beunghar sareng jegud numawi Nyai teh nangis kawas nu alim ngobrol sareng engkang den liana bari imut tobat paralun teuing agan leres pisan abdi teh jalma walurat nu malerat ka bina-bina kita tadi ge parantos disangemkeun nanging abdi moal teu terjelan palai ditikah ku nu beunghar moal hayang-hayangan gaduh salaki ka jalmi jegud komo bari jeung dihina mah palias teuing moal marok-marokkeun maneh sangkan satata sareng nu beunghar abdi mah daek sote dikawin ku manehna bane wae hawatos kapun bapa nu lampir kawalahan anjeunna nuju ka koleaban teu tiasa usaha ampir henteu mendak nedak jalaran kayaan nuju sakieu beritna tak kumargi kitu abdi teh tengemut nu panjang nyadaek wae janten istrina anu beunghar kang nulungan pun bapa supados teu kalantar tak kitu saleresna maagan abdi henteu handeueul teu kaduhung nuhun wae nu aya ari dikeser ku jalmi nu teu tanggal waler mah da geuning buktosna kieu abdi teh gaduh maksad nulungan ka sepuh ari buktosna kalakah nambihan sangsara abong ka jalmi nu miskin sareng sangsara manita aya pisan rasa kamanusaanana abdi teh kasida teuing estuna teh semplek mincak semplak horeng kitu ari nasib jalmi alit teh aya pisan pameunang ku sasama dianggap runtah ku jalmi deui dianggap tumbal tah eta teh neme ku jalmi beunghar anu aya di pasisian jalmi jegud nu aya di kampung atuh komo upami ku jalmi beunghar nu aya di kota panginten abdi teh langkung hina batan hayam nah naon kalepatan abdi agan nah nu miskin teh kedah dihina ta ayeuna mayunan putra ratu terah menak nah kedah kumaha abdi teh agan kitu lepat ki salah estu teh aya mendingna ampun agan ampun abdi teh teu kiat mayunanana moal kumawantun kagamparan nuhun Nyai akang tos disamikeun sareng patilasan Nyai anu gejul naing ku hanjakal pisan da cacakan upami engkang nu janten salaki Nyai moal ting dikakaya jiga kitu moal ting bari dikeser ku cara kitu lebar ditemenan ku mustika nu aya di gunung dan Nyai teh emas anu kalimpudan lukut janten upami dikumbah tembong cahayana serta timbul kamurnianana tak kitu upami engkang janten patilasan Nyai agan ulah sasahuran kitu gan ulah kaburu ku asih ulah kabujeng ku nyaah omat sing waspaot sing mas paos maksad muji teh ulah kaleuwih teuing magi sing teh sangemut nu langkung paos ulah silo ku kanyaah abdi mah jalmi hina nu taya harga leheung hayam tiasa kena dipencit raos dagingna tiasa dituang ku menak nanging ari abdi mah jalmi teh aya ajen sapeser pasesaan jalmi jegud anu tos teh aya hargana sasat tilas tumbal anu teh aya pangaji sajabina ti kitu hapunten nu kasuhun abdi teh nya samikeun gamparan sareng patilasan abdi. Nyi Suwarni reuwasin deui salingkeun dan Riana teh buru-buru nempas deui harita teh kala imut ngagerenyu bangun lucu amis kareueut lir peueut jeung gula anjeunna kala kabeuki kataji ku Nyi Suwarni anu tatag jaritana nu alus basana anu wanyan sarta sonagar percek kabisa nyarita mata kresep nu ngadenge den Riana kalintang bungahna margi ku jalan kitu teh tiasa nguji kana eusi hate Nyi Suwarni bisa nyoba kana kawanina jeung kabisana tetela teh ngiciwakeun Nyi Suwarni teh pikaresepeun anjeunna teh benduk nampi caritaan Nyi Suwarni kitu tapi sabalikna kalakah bingah sarta bikaresepeun malah bari neuteup teh ngupat dina hatena tetela ieu mah lain manusia samania ieu
teu pantes di gunung kudu nage di karaton, teu pantes di kampung mejeuh nage aya di kota. Jika moal matak ngerakeun mun dibawa ka dayeuh ge, dia yakin meni perceka capetang bisa nyarita sarta bisa sigan teu kagok kawas-kawas lain jalma kampung nu asli. Buating terah raja turunan ratu nu keur nyamar di pakampungan ieu. Anu keur nyumput dinu caang moal aya turunan cacah nu kieu. Tapi memang teu bisa diukur ku nu kieu ari jelema nu sopan jeung pinter sarta gelis mah. Hate aing jadi kieu ieu teu puguh rarasaan. Bagi temen namun bisa babarengan jeung aing. Ari nu diupatna harita teh sabalikna nampo Den Riana cicing bari imut teh kalaka beuki paur. Sok sieun Den Riana bendu. Harita teh sabalikna nampo Den Riana cicing bari imut teh kalakah beuki paur bae. Sok sieun Den Riana bendu lantaran kalakah cicing jiga nu bosen sasauran. Uga Nyi Suwarni beuki tagiwur pikirna teu puguh rarasaan sieun dibenduan ku menak ti dayeuh. Atuh teu wani deui nyarita Nyi Suwarni teh. Ngabetem bae bari nungguan bebendon ti menak nu aya hareupeunana. Geus tengah harapkeun kana salamat tang tu bakal dibanduan. Lantaran dumasa geus nyieun kasalahan ka menak, geus ngajaheutkeun kana manahna. Nyi Suwarni teu puguh rasa nu tadina resep jeung nyaah teh ayeuna mangagulung ku rasa sieun teh. Nya teu lila diantarana Den Riana nyarios deui sawantena lemah lembut mata karesep, leuleui sarta mata ngagreser kana ati kadengena. Nyai ayeuna ku akang tos ka judi, tos ka hartos sarta tos ka keupeuh kaya nu sanesna. Patilasan Nyai tos salamet henteu karunghal, anjeunna mah moal mendaka susah atawa kabingung lantaran sagarupana geus nyampak. Sarta sagarupa kasusahna geus ditebusan ku hiji wanoja anu pikaresepkeun. Anu nasibna mung sakadar janten panolak bala. Ku akang kartos pisan sarta karaos. Tadating sedihna diri Nyai. Tah, temen nalangsana manah salira. Kitu dinu janten ramana yakin kana lara tunggarana teh. Da moal tega atuh ningali putra nu dihina ku jalma sanes eta teh karaos ku hate akang. Tak kujaran kitu ayeuna wakang karaos deui upami patilasan Nyai gumbira sarta sugema tangtosna ge ari Nyai mah lara sareng tunggara moal senang kagungan salira dihina ku batur. Tangtosna ge upami hayam teh mah gugolepakan gulang-guling bari ngarasakeun ka nyeri ati, nyeri peurih karasana sarta bakal pondok harpan da saha pijalmieunana anu kersa dihina batur. Tah, kujalaran kitu akang teh sanaos arit ge kasebat putra pangagung, kaseran menak nagara anu kagungan kawajiban kanggo ngajait rakyatna anu nuju ti gebrus kana jurang katunggaraan. Gaduh kawajiban kanggo nyai rakyatna anu nuju kokoleaban dina sagara kasusahan. Margi menak naon ngaranna lamun teu malire kana kayaan rakyatna anu nuju tunggara. Mana komoda ieu mah kanyahoan pisan. Sarta lumangsung hareupeun irung asana teh goreng kabina-bina lamun akang ngantep kana sangsara. Tah dumasar kana hal ieu ayeuna pun akang sijang ngeberehkeun isi hate, sijang nembongkeun niat ati nu suci nu bener-bener kaluar tina ati sanubari sarta tekanan dipaksa. Akang teh bade ngiring mikanya
hoyong ngajait diri Nyai anu nuju aya dina jurang katunggaraan. Tah, kitu kumaha kahartos. Ulung Nyisuarni ngahuleung bakat ku bingung. Kasieun anu tadi ngagulung dina hatena lain leungit ngadengi kitu teh tapi kalakah asa nambahan. Na kudu kumaha ngajawabna. Na kudu kumaha nyang haripanana sabab kamenak mah kitu salah ki salah da teh digigis bukti. Cicing salah ngomong salah siri jeung cerik ge salah bae. Taina ditanya kitu ku Den Riana kudu kumaha ngajawabna atuh. Ngajawab daek teu wani da rumasa yen dirina taya harga. Rumasa urang kampung nu balilu taya kanyahu. Ari rek nolak beu sarua jeung ngadeukeutkeun beuheung kana tihang gantungan. Yakin menak teh bakal jahit manahna, bakal bendu liwat saking lantaran asa bisina ku cacah kuricakan. Mani embung narima kana panglamar menak. Sedengkeun zaman harita mah boro-boro kitu apan patih urip ge salsat kagungan menak cenah. Rahayat mah moal aya nu wani baha kana kapalai menak. Ari Den Riana heranin ngali pamolah Nyisuarni nu ngahuleung bae teh. Bet asa sedih kana ati asa luas kabina-bina sarta dumadakan asa salempang jeung hariwang. Lantaran ti leutik ka harita aya sir ka istri. Sakarina ngawani-wani maneh pikeun ngabudalkeun si hate bet ditarima ku Nyisuarni teh kalah ku ngahuleung. Teu bubuh jawabanana. Kapaksa Den Riana nambahan di kasauranana, bisi nu tadi kurang kaharti ku Nyisuarni, bisi teu percayaeun kana kasauranana. Kumaha Nyai? Kahartos satanapi henteu. Janten bakas sadakan teh kieu, kumargi teu tega ningali jalmi peurih nu kapayunan ku akang. Sarta teu tega ningali salira Nyai nu nuju tunggara hareupeun akang. Nya akang teh si janulungan ka Nyai. Supados teu kateterasan susah. Ulah kamalina anting dina kasedih, ayeuna kang bade ngiring mikanya. Sijang agentos patilasan Nyai nu tos mungkur. Kumaha Nyai teh suka. Den Riana nyariosna tandes pisan tandana teu asa-asa da pugu kaluar tina manah nu ikhlas. Medal tina rasa nu utama, biji tina ati sanubari. Teu karasa atawa dipaksa ku kayaan. Sedengkeun Nyisuarni manika ngajelengeng celina. Bet asa dibentar gelap bakat kurewas. Lantaran yakin pisan Den Riana teh ngantos jawaban anu yakin. Sedengkeun manehna kalah ngahuleung puguh wae beuki bingung. Lantaran can manggih pijawabkeun anu pantes. Ari rek nolak da resep jeung bogo, ari rek nampada paur. Bisi matak nambahan sangsara batin. Bis kacontoan kuno ti heula. Antukna Nyisuarni tengah jawab ngan ukur gogodeg puguh bae Den Riana mani pias ruas kabina-bina ninga Nyisuarni nu gogodeg teh. Manahna asa ancur lantaran asa ditampi ku nu geulis anu dipikaresepna. Ti lembut tara pinanggih jeung nyeri ati, tapi harita makarasana mani ngajeretit. Peurih kabina-bina bet asa teu aya hargaan hirup teh. Boro wae Den Riana putra Demang anu pada ngahargaan jeung pada ngahargaan di kota. Tapi nah ari Nyisuarni bet dikitu-kitu. Karaosna ku Den Riana mah kacida peurihna. Mani mantegeg kana dada, mani pait pisan sarta seuseut diteureuina bakat ku teu raos kana mana. Tapi Den Riana teureuh pangagung. Terah menak anu utama aya turunan raja ti nini akina. Atuh najan manehna teu raos gen teu ditembongkeun ari ka Nyisuarni mah. Malapok naros dengan rada dumarida. Upami kitu mah Nyai teh nampik pangintennya. Beug Nyisuarni beuki rewas. Bingung nu teu manggih tungtung susah nu taya sudana. Estu sagala salah. Tapi bakat kusieun dibanduan ku menak brek bae Nyisuarni teh deku. Nyuuh kana sampean Den Riana. Bok nyarita balik cerik mata kuati di kawas nukanya nyerian. Duh agan, hapunten abdi teh agan. Ampun paralun, mugi gamparan teu bendu ka jisim abdi nu kirang hormat. Ampun abdi, teu wantu nampi. Bilih teh tiasa nyugemakeun kana manah gamparan. Margi rumaos jalmi ti pasisian, nu teu aya katiasa sakali deui hapunten gamparan. Cek Nyisuarni bari ceurik
manehna bingung kabina-bina teu kuat manehna teh da puguh kudu nyang hareupan menak anu hese diajak nyaritana. Sedengkeun dan Diana manis sepak bakat ku nyeri ati jeung handeul. Horeng kitu jawaban Nyi Suwarni teh. Tapi anjeunna henteu pendungan sarta teu bendung paraosan anu nyeri sareng anu peulih disumputkeun pok ngalahir deui. Teu sangka teuing Nyai. Horeng kitu geuning waleran Nyai teh. Nuhun upami katampi pisan ku akang. Mangga ayeuna mah calik deui sing raos ulah ngaraos sungkan atanapi kago. Den lialna harita ngahudangkeun Nyi Suwarni ulah sina nyuuh kitu darumasa lain sembaheun jalma anjeunna mah. Nyi Suwarni teu nembalan. Menenangi hak bae bari ceurik. Bingung bae aya di dinya teh. Bet kacida teuing kasiksa batina anu banget. Hoream ngalayanan menak nu apik jeung taliti mah bisi loba teuing salah. Sanggeus Nyi Suwarni cengkat dan Diana sasauran deui tapi tetep tenang bae. Teu nyana teuing Nyai. Horeng akang teh pada ngahargaan sarta pada ngahormat teh ngan ku jalmi urang kota Wungkul. Da geuning ari ku jalmi nu aya di kampung mah estu taya ajen sapeser henteu pisan dianggap sasana. Nanging akang moal bendu malah mah akang pinggah margi akang teh janten terang kana kalemahan akang nu rumasa tara liar ka pakampungan teu terang kana adat jalmi di pasisian. Horeng kieu geuningan sesah pisan bergaul sareng anu di kampung mah. Nanging tingamitan ayeuna mah akang bade sing sering ka kampung supados dipikarunya ku jalmi anu aya di pakampungan. Akang bari diajar tata cara hirup di sisi. Moal ngotok ngowo wae di kota anu matak bosen. Sebab yakin ari tara lunta mah kirang katerang. Tah kujalaran kitu sawios ari Nyai henteu nampi mah kana kahoyong akang teu janten pamengan. Nanging omat ulah teu nampi upama pun akang sering ka dieu. Margi akang teh bade sakola, bade diajar kana kaayaan di pasisian, supados terang kana adat istiadat di dieu. Tah, kitu Nyai. Duh gamparan, saemut abdi mah salamina nu kapendaku abdi nganukul kabingung sareng kasesah tunggara sareng balangsak henteu aya pisan saatna. Nanging asa ayeuna neme kabingung nu taya papadana. Abdi neme ayeuna mendak susah nu kalintang ageungna. Margi kasesah nu dipayunan ku abdi ayeuna langkung bingung langkung sesah. Margi karaosna langkung ngariwang batan nyukang kana sasak awi anu leueur. Abdi ingis ti soledat letah bilih teras hagrag teu tiasa deui menyat. Jeung tibatan kedah ieu mah abdi teh suka keneh maot margi kitu lepat ieu lepat agan. Tembal Nyi Suwarni bari nyisutan Cipanon. Atunya den Diana teh imut jiga nu ngalelewaan ka Nyi Suwarni nu keur sedih. Nah ari Nyai betogah-begah teuing nyarios sareng akang teh. Bet jiga anu mayunan maung bae. Sing tenang we atuh Nyai. Da engkang teh sami sareng salira pada jalma nu taya bedana. Laras pisan gamparan. Nanging abdi mah rumaos jalmi kampung nu salamina nganukur patepang sareng sato leuweung. Lutung kunyuk sareng surili. Paling-paling direncangan ku manuk anu baracel. Tara teuing patepang sareng menak tidayeuh. Tara kaleresan ngobrol sareng pangagung anu mawi ugah pisan boh bilih ngajahetkeun kana manahna. Nyi Suwarni beuki kalah wani nembalanana. Ngan tetep we ari kasieun mah aya. Sedengkeun den Riana kalagu mujem. Anjeunna ngaraos bingah ngadangu jawaban ti Nyi Suwarni teh. Da yakin aja nolak kana kapalaina ge lain hartina teresep atawa teu suka
ieu mah bakatku sungkan bae. Gayaan di luar beki poek, lalai jeung kalong geus sing kalayang. Ari jangkrik jeung gaang manireang, gayaan tegis maju ka peuting. Atukang Apur jeung Mang Samid teu talangke gewat nyarenget damar sarta dibawa ke tengah imah anu ngahiji jeung tepas. Da imah naleutik atuh breuy kaayaan di imah teh caang. Ari janela geus ditutupkeun, Den Riana jeung Iswarni ngarandeg ngobrolna henteu aya nu nyarita. Malasor harita Kang Apur teh nyuguhan cai teh anu panas jeung lalawuhna goreng sampo ditambah deui ku gula kaung meunang mulahan naleutik. Ari Mang Samid masih kene ngadeluk masak di dapur, mantuan Kang Apur nu pak-pikpak nyadiakeun tuangeun keur Den Riana. Atuh ari geus peuting kitu mah Den Riana jeung Iswarni henteu debat tina urusan asmara. Ayeuna mah nu diobrolkeunana urusan sejen bae. Mani uplek sagala dicaritakeun. Atuh lila-lila menyiswarni teh beuki loma bae. Lantaran beuki apal kana adat jeung kahayangna Den Riana. Tetela teu matak salempang, malah mah pikaresepeun nu matak lila-lila mah henteu ngarasa kagok ngobrolna teh. Ngan tetep bae ari tata kasopanan mah dipake, malah mah tetep hormat jeung teu wani cucungah kamena. Heuleut sawatara waktu kadenge sora bedug Isa disusul ku adzan mani melas-melis. Geus kitu disusul ku datangna Kang Apur dibarengan ku Mang Samid anu marawa kadaharan rupa-rupa. Terus sinang ngagunuk di tengah imah di amparan samak tuangeun geus sadia. Kang Apur jeung Mang Samid geus melu ngariung atuh Kang Apur ngamimitian nyarita deui. Den, ayeuna mah tuangeun parantos sayaogi ieu teh. Sedengkeun aden teh tangtos ngaraos lesu sareng palai. Mangga tugra tuang heula lah. Mumpung haraneut keneh yeuh. Ceuk Kang Apur bari nunjuk kana tuangeun nu ngabarang. Mangga Kang, ngali mah ulah kapalang yeuh urang ngariung sadayana. Bapa sareng Iswarni ge kedasakan tenan we. Abdi bakal bingah upami neda disarangan ku bapa. Saur Den Riana bari ngareret ka Mang Samid, terus ngareret di ka Iswarni nu diajak dahar teu wani baha. Unjuk sumang ngaagan, pun Mang masih jang ngiringan bae. Nuhun bapa, mangga atuh urang ngariung sakantenan. Nya geus kitu mah berak bae taruang mani ngariung balake cerakan opatan. Iswarni ge kapaksa kudu nurut kana kapalai Den Riana. Lantaran lamun teu nurut bakal benduk deui bae Den Riana teh. Bakal panjang di debat. Atulajan era jeung paur ge tetep milu ngariung bari dahar. Ngan hatena teu puguh rasa. Masakan Kang Apur anu sakitu ngeunahna teh ku Iswarni mah asa sarua bae karasana. Nu asin kitu, anu hasem kitu, nu pait kitu, perbawa hate anu tagiwur loba kasieun jeung kapaur. Tapi sok sanajan kitu ge teu burung parat nepi kalekasan. Bisa ngalaksanakeun kapalai Den Riana anu palai disarengan tuang. Tugu bae pikeun Den Riana mamani ngaraos bagja lantaran tiasa tuang bari tenang sarta disarengan anu geulis nu dipikaresepna. Mani asa jadi daging tuangna teh bakatku sugema. Hawa gunung beuki karasa tiisna. Di luar reang gaang jeung jangkrik. Di kajauhan sokadenge sora buuk jeung sora loklok, matak sieun jeung matak salempang pikeun jalma nu kakara. Tapi pikeun Kang Apur jeung Den Riana mati kitu. Resep wae ngobrol bari ngariung nyaritakeun rupa-rupa perkara, ngobrolkeun kahirupan jalma desa. Ari Den Riana naroskeun dilalakon nu tumiba ka kulawarga Mang Samid anu salengkapna.
Atuh kumang sami teh teu aya anu disemput-semput dibejakeun bae mimitina ngarah Den Riana uninga kana sagala-galana. Atuh beuki kahartoseun bae sarta beuki watireun ka Nyi Suwarni Den Riana janji dina ati sija bumela ka rakyat leutik anu keur manggih kapeurih. Peuting eta mah dipake ngobrol bae nepi ka isuk. Sararea henteu ngarasa tunduh malah mah asa teu karasa waktu teh da resep ngobrol teh. Isukna hayam jago reang kongkorongok. Jalma-jalma geus sarudang malah tukang nyadap mah geus kadenge cangklekna trak-trek-trok. Sedengkeun di pipir imah kadenge solak kuda di sana nandakeun geus beurang. Sedeng kabeurang teh hawa beuki tiis bae bebuhan masih kene usum halodo. Hujan munggaran can sanggup ngarobah hawa. Ngan urang sukarena kacida ngarasa bungahna lantaran kamari pas sore geus dikirim hujan. Puguh we mani teh serikna surak bakat ku bunga. Jalma geus sarudang malah tukang nyadap mah geus kadenge cangklekna trak-trek-trok. Sedengkeun di pipir imah kadenge sorak kuda disada nandakeun geus beurang. Sedeng deuk kabeurang mah hawa teh beuki tiis bae bubuhan masih kene usum halodo. Hujan munggaran can sanggup ngarobah hawa. Ngan urang sukarenah kacida ngarasa bungahna lantaran kamari pas sore geus dikirim hujan. Puguh bae mani teh serikna surak bakat ku bunga. Isu kene ge jalma-jalma teh geus recet patembaran. Ujung baturna nyaritakeun hujan nu kamari turun. Sararea oge baruga harapan sangkan hujan teh terus datang deui ngarah barisa deui pepelakan kawasasa. Ya akhirna barasat panon poe teh bijil deui. Langit kalah beuki lenglang. Mani bersih taya aling-aling. Atuh moreretna panon poe teh beuki bengras bae sarta karasana handeutna mani seger kana awak. Dina kayan kitu teh Den Riana jeung Kang Apur geus tarapti geus sadia rek mulang lantaran hayang isu keneh ngarah henteu panas teuing di jalanan. Ngan samemehna mulang manehna Den Riana teh ngaleueut heula harita. Ngahajak kumang samid disuguhan lahang serta dibekalan gula kawung jeung peueut nahun. Nyai kitu deui ka bapa wayahna urang paturai deui nya lantaran ayeuna mah can waktu narium mumpulung salalamina. Ayeuna abdi bade amanat ka bapa omat mihape si nyai mun aya kapalaina enggal wartosan ka abdi sarta insyaallah Kang Apur bakal diutus pikeun ngalongokan ka dieu. Bisi anu ngaganggu ku bapak kudu dijaga. Bili teu damang atawa aya anu niat goreng ka si nyai ku bapak kedah dijaga diriksa ulah didalaurakeun. Abdi titip sagarupina ka bapak ulah aya nu wantun ngaganggu. Saur Den Riana bari ngareret ka Mangga Samid anu keur diuk bari mandako. Unjuk sumangga aden mangga. Un mang mah moal wantun baha kana timbalan gamparan. Sagala rupina bari diestokeun pisan. Jawab Mangga Samid marah mai da puguh bunga kembang harapan barokah deui. Nuhun Bapak. Tayina bade amanat ka Nyai. Aina akang bade wangsul heula kana ieu. Margi moal tiasa lami di dieu. Mugi bae Nyai si sabar sarta sinta bakal ulah ngumbar tingkah sedih sareng kabingung.
Tingawitan ayeuna akang sejabu mela ka diri Nyai anu nuju sedih serta bakal ngiring mikanya. Ayeuna saksina bapak sareng Kang Apur. Tak kujalaran kitu sing ridho ayeuna dek dikantun ku akang. Abdi mah moal kumawantun baha kana timbalan salira. Hatur nuhun upami gamparan kagungan manah kitu. Isim abdi ngaraos bingah nu taya wates wangeunna. Barebat nyiswani hujan Cipanon. Punten, burubut nyiswani hujan Cipanon. Bet ngarasa melang rek dikantunkeun ku Den Riana teh. Inggis ku bisi lempan ku sugan sok sieun goreng deui buntutna. Tapi teu wani ngadakeun bisi ngajaheutkeun manah Den Riana. Nuhun Nyai, mugi sing percanten bae ka akang. Da akang ge moal hilap ka Nyai. Sanaos raga panggang nya, batin mah tetep ngait ka Nyai. Mawi sing percanten wae ka akang. Ulah nangis beli awan kana mana. Duh agan, abdi mah nangis teh bakatku bingah. Margi nu maos diri abdi terus dijahit tina balai, terus ditulungan ku gamparan. Ayeuna mah abdi moal kokoleaban teuing. Margi gaduh kang lo pamuntangan. Abdi persanten ka gamparan. Da pilaku aya menah bade jaliri janji. Atur nuhun Nyai. Kartos satu kungkang ge ayeuna mah. Ta sakitu wae heulaannya. Ayeuna mah permios bae kasadayana. Rupina ieu teh tos dugi kana waktosna ayeuna kedah paturai. Jeung Den Riana ngadeg teras munjungan ka Mang Samid bari deku hormatnaken. Estu matakna bahan ajrih pikeun pribumi. Geus munjungan ka bapana terus ka Nyi Suwarni dua leungeun patarema suruh serkarasa ka sakujur awak. Lantaran getih anu mapai kana dampaleungeun kawas anu ngagolah. Duanana tagiwur teu puguh rasa. Sing seredet kana hate, sing sareblak kana rasa, bet sungkan arek paanggang, hoream arek paturai, duanana sarua nindeunna. Tapi eta kajadian teh teu bisa dicegah, duanana tetep bae kudu paturai heula. Nyai, akang bade miosnya. Wilujeng angkat gamparan. Mugia salamat rahayu. Atur nuhun permios. Dua leungeun geus lesot, duanana sing ngarenghap narik napas. Ari Kang Apur nyerenge seri leutik. Silih kaletan jeung Mang Samid duanana ngarti kana kajadian dieu. Gek Den Riana calik deui dina bang baru. Teras nganggo heula sapatuna. Ari Kang Apur munjungan heula ka pribumi bari suraseuli nandakeun gumbira hate. Jadi ku Mang Samid didoakeun sangkan salamet di perjalanan. Kade ulah lalawora di jalan aja sing tiasa ngaping juragan serta muga-muga sing salamet di jalanna nanging bade nganggo jalan mana ieu teh mulih teh. Sareng ka mana ari kudana tos disadiakeun? Beres Pak, sadayana tos tarapi. Kuda mah enjing keneh ge, ku abdi tos diurus. Dupi wangsul teh ayeuna mah bade nganggo jalan ka dieu we lah, anu berasna ka Situraja. Lajeng bade ka kulon mapai jalan anu ageng saparesna. Sarta gampil lah moal seueur teuing gangguan. Kitu ceuk Kang Apur bari seuri cong dimunjungan ka Nyi Suwarni. Ulah salempang gelisnya. Akang ieu nu bakal ngalongokan ka Nyai. Bade ngintunan pangabutuh Nyai di dieu. Ayeuna mah ulah ngaraos sedih. Datang tos ka payuna ge bakal patepang deui. Hatur nuhun Kang Apur. Sumangga wilujeng angkat. Nyi Suwarni dumarida
Manen teu bisa loba nyarita najan dina hate ngagulung ku piomongeun ge nu kendal mah parondok bae. Hatena asa ting sareblak arek paturai jeung buah hate tapi henteu bisa nolak. Panon poe harita geus beuki luhur bae. Den Diana jeung Kang Apur geus sarung pakuda. Tetela beuki gagah bae nu kasep teh tunggang kuda bari nyoren bedil. Bet kalah nambahan sari. Kang Apur ge teu salah gagah. Manena tetep gandang najan sifatna rencang ge da puguh aya di kota sarilana sarta tara paanggang jeung dununganana. Atuh puguh bae moal aya nu nyangka badigana din Riana kudu teu nyaho mah disangka rakana bae. Sang geus tarati pisan dan Diana gugupai bari imut ngagelenyung kunyi Suwarni dibalas deui ku imut bari gugupai. Jika nawai anu gumbira padahal hatena mah peurih kabina-bina ditinggalkeun ku panutan hate. Gurutuk kuda teh mudun beukilila beuki jauh antuk nales teu katempo deui. Nyi Suwarni harita colohok ngajanteng bae di pipir imah neuteub ka jalan urut ngaliwatna Den Diana jeung Kang Apur. Bapana harita henteu yeuh dia ganggu diantep bae ka hayangna da moal matak ngarugikeun ka batur. Tapi ari lila-lila mah Nyi Suwarni teh sadar lantaran ka imah Mang Samid teh aya nu datang goreng geuningan akiliman. Kumaon ieu teh Nyai ujang ngadun ngajarantul dina golodog kawas-kawas nu keur parundung da teu mari lubunga ka batur. Apan geus aya hujan batur mah ribut ngarasuk di huma marelak jagong jeung bonteng. Tapi na hari di dieu kalakang ngajarantul bari moyaan geuning ieu teh. Akiliman anu geus ngomong kitu gek diuk dina tungtung golodog terus larat-leret kaburuan nu ledung ku tapak kuda. Atuh mani kerung Akiliman teh bingung jeung teu ngarti kana kaayaan di dinya. Nasapisa anu lumpat ka dieu jang Samid nah ada tapak sabi matara kitu jiga tapak kuda eta. Naya saha ka dieu teh aki mah asara luas teuing ieu. Bisi aya menak di kota anu henteu ka aku. Ceuk Akiliman harita. Bangun luas ari Mang Samid pokra jawab bari seuri. Ulah ruas-ruas ki. Da teu aya nanaon. Nanging daras abdi teh tadi teh aya kuda pun ai kuda teh mah nanging sanes nu matak ruas ieu mah matak bunga ki. Nah ieu matak bunga make ngaharuleung kieu malah eta si Nyai mah jiga nu ceurik sarta cipanona eta beras dina pipina jeung waktosna berguna urang pungkas dicekapundikeun ka dieu carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian anu ka-30. Permohon kepada sarana wilujeng baturai insyaallah cariyos Mustika Arca Mas bagian anu ka-31 enjing siang tamu 2 urang ngajingkeun deui. Atur nuhun kepada sarana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.